guys. Oh ya guys, nantikan dan saksikan film Amanat Rentas Bupati episode ke-14 yang saat ini kita lagi proses. Oh ya, ini sedang berada di lokasi syuting. Kita lagi ada briefing sebentar gitu. Kebetulan ini suasananya pada malam hari ya. Mau aku sunat ya teh. Oh iya, biar guys yang di sana nggak ngerti ya. Udah kita mah orang Sunda guys ya. Jadi kieu ya teh rencana teh bade ngayakeun syuting bahasa Kiraun sorana saya kira Kiraun. Baik ieu nya lur saderek-sadaya cenah keur naon ieu di darinya cenah ngararumpul eta lalakur kitu heuh da ieu mah acan purungnya filmna nya da dina filmna mah ieu teh tak kasih ubay teh keheul kuring teh pokona mah geuleuh tuh sekali Wah kuring sok jom ka dieu jom geura ka dieu tuh geuleuhnya berwes kitu nya Ari ayeuna mah keur akur kan nih. ayeuna mah akur we da cucuk sutradara cenah ulah ka heureuh nya. Jadi kieu guys. Meureun ieu teh cenah Kang eta di mana? Lokasi syuting ieu teh. Jadi ieu teh keur lamun eta mah gempungan heula kumaha cenah ke carita alurna pokona mah kieu we nya. Anu hoyong apal caritana pokona mah like nu penting nama subscribe aya gambar anu keleneng sapi eta di dinya sebrek lambang netenya pokoknya mah eta pencet bunyikan loncengnya kalau kata bahasa Indonesia mah dah ai kuring mah orang Sunda gitunya nya jadi kieu we wajar lah mun balelol teh gitunya tah meureunan sakitu we lah like and subscribe dan subscribe di channel Wiraga TV, oke? Kami beserta si geuleuh ieu tah geuleuh dah si Tongon. Ieu teh si Subed. Cing, hayang apa teh ieu anu nyahayaan saha? Nah, ya eta partisipasinya Teu caluta kumaha teh tingali. Subscribe gitu ya. Tolong nanti durasinya pokoknya mah jangan di skip tiap videonya dari 0 menit sampai ke sekian menit tuh jangan di skip. Pokoknya mah plototin terus kayak gini nih. Plototin terus. Pokoknya biar ya pokoknya mah kita saling doakan aja ya. Yang menonton biar terhibur dan kita juga biar terpuaskan dengan ditonton oleh kalian semua. Oke, para subscriber Wiraga TV. Ari Sugante kemplang. What? Si ieu mah kieu. Aslina ieu teh henteu keur syuting ieu teh aslina kieu si ieu mah. Ka kuring teh kitu he da geuleuh meureun. Da kuring ge geuleuh ka si teh. Tingali atuh. Tuntutan pasutradara kitu da kudu akur cenah. Kiraun. Hei, halo. garapan saha teh Masih dina garapan Bapak Sutradara Bapak Wajajang Arahman. Kang Jajang nah arurang mah biasa manggil Wanya. Wajajang Arahman dina garapan non teh dina garapan naon garapan sapi garapan naon ini. Jadi kieu lur pokona mah kuring mah da ngobrolna aslina kieu nya. Dengan tapi ari nya beungeut hideung tapi ari hate mah ping lah gitu. Kenuhun ka para subscriber spreader seluruh jagat maya dan jagat raya pokoknya mah jagat nyatanya juga ya. Terima kasih untuk yang selalu komen di situ. Saya lihat, saya pantau banyak yang komen. Pokoknya mah yang ngasih doa itu ini dan itu ya. Pokoknya mah terima kasih. Dan ditunggu bingkisan ditunggulah bingkisannya gitu ya. Bingkisannya nggak perlu kita ngirim kado dan kejo apa segala rupa nggak perlu. Cukup disebret aja. Cukup di sebret ya. Cukup di sebret itunya. Gambar loncengnya di tojos dipencet. Like and comment. Biar nanti setiap ada konten-konten yang kita launchingkan itu ada pemberitaannya di handphone kalian semua para sahabat. Ada tiling ting. Ada tiling ting nanti pokoknya ada suara gitu kalau kalian sudah subscribe gitu.
Terima kasih. Tinggali atuh Kiraun teh caluta kumaha nih teh nyaangan ka sutradara. Wahai para subscribers. Sebrek. Ayo kita mana? Gitarman. Gitarman kita. Tah, Hai. Pak RT ya Pak RT. Pak RT. Teh. Aduh, kiraun calutak Jadi ya. di sini pokoknya mah para kru di sini berkumpul ya, kita Senang geus, Teh. akan melaksanakan acara tuh Panjangnya. lah. Panjang. Jadi biar wawancara ini tidak terlalu malapah gedang dan terlalu ngambai gitu, kita tutup dengan ucapan Basmalah. Alhamdulillah. nah itu salah tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya pantengin terus channel Wiraga TV. Garapan Kang Wajajang Arahman selaku sutradara di film ini ya. Saudara Sekaligus sekaligus skenario, Editor. editor, pokoknya mah borongan gitulah. Borongan. konsumsi. Dan sebagai Kang Wira juga, dia itu sebagai aktor juga di film ini. Nanti kalau siapa ini sutradaranya, lihat aja Kang Wira. Nah itu dia sutradaranya film ini ya guys. Kasbon. Pokoknya guys ini harus Bayaran di kamar. Urut kamari. nah ini teh Cung sa nu kamari kasbon. si Boem kamari cenah keur syuting kabulusan efek teh wun nah ini teh aya udu teu aya sabatang deui nganyuk cenah nganyuk kata ka warung tonggo ceng biasana. Mai. Kan aku saya dibayar. Ayo cek saya teh kieu, kan beda aya Bapak sutradaranya. Doakeun guys, mudah-mudahan Bapak sutradara kami Amin, semua amin, ini amin. beunghar, sehat. Amin. Rezekinya pokoknya mah digubrakan gitu. Yang sebanyak-banyaknya digolontorkan ya. Assalamualaikum. Udah assalamualaikum, tapi ini si Uben. Wah. Ya udah. Sekian dan terima kasih dari saya. Ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.